di nu beunghara tuh ja bakal paeh nu beunghar. Ka mana tuh kanu maha baqo kulluman 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Singkatna bae moal kaharti jelema nu geus deukeut ka Allah mah lantaran nya nama cicing bae di jero kamar. Mantak hiji waktu sarua bahasa Siti Robiatul Adawiyah jeung Syekh Abdul Qadir. Siti Robiatul Adawiyah di jero kamar bae teu kaluar-luar, Syekh Abdul Qadir ge kitu di jero kamar bae. Cak babaturan-babaturanana Abdul Qadir kulan keur di jandela keur kieu Syekh Abdul Qadir teh aya. Ye, dunia rame teh nya mah kitu anjeun. Aya HP. Geus make 3G HP-na. Habib bapak tuh bawanya. Geus zaman satelit ku aya Abdul Qadir. Di deuleu tuh di Karangbolong. Tuh tingali tuh sesa tsunami. Tingali di Jakarta. Tingali di berbagai tempat rekreasi. Teu kudu jauh-jauh lah ka Jati bae ge aya nelayan di dinya. Besi hayang nu dempok nu denok di dinya aya. Habib aya ngadoa zawini denokan sendiri denokan. Atuh teh kudu jauh-jauh ka nelayan bae Bib. Tah eta teh dibibita ku babaturan, "Hai Abdul Qadir, ayo keluar. Yuk urang ulin rekreasi. Modal aya di aing. Hayang dahar di mana restoran mana, hayang minum di restoran mana, hayang happy-happy di nightclub mana, hayang di hotel mana, hayu. Ieu teh ciptaan Allah, hayu urang nikmati." Cek Syekh Abdul Qadir sia teu nyaho, maningan sia hiu ka aing. Hayu sia milu jeung aing. Di jero kamar teh aya hiji kaindahan nu sia teu nyaho. Di mana manya di kamar aya kaindahan? Lamun sia indah teh makhlukna, aing mah di jero kamar jeung kholikna. Aing sia ngajakan ka pantai, ngajakan ka hotel, ngajakan ka nightclub dan lain sebagainya. Hanya kamu place tama kos kitu mah. Lalagaan aing mah jeung nu nyieun eta jeung Allah ayana di jero kamar aing ketika aing zikir la ilaha illallah. Terasa innallaha ma'ana wa huwa ma'akum aina ma kuntum, bareng jeung Gusti Allah nu nyieun gunung nyieun langit, anu nyieun dunia babarengan jeung aing. Siangan sakadar bareng jeung pantai atau mungkin jeung wanita molek jan cantik. Aing mah jeung nu nyieun pantai, nu nyieun gunung, nu nyieun langit jeung bumi. Dunia jadi sorga di aing. Mun teu percaya yuk ka kamar aing. Diajak eta teh budak, coba mana, coba keindahan di kamar. Diasupkeun ka kamar, manya nu kos ge indah. Teu kaharti.